maksud wilujeng enjing sadayana anu dipagi kahormat wargi sadayana saat acara hayu urang panjatkeun puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos mapiran karunia ka urang sadayana sehingga urang bisa kumpul dina kaayaan sehat walafiat dinten ayeuna. Di dieu cingkuring bade ngadugikeun perkawis gotong royong. Gotong royong eta hal anu positif ku gotong royong jadi aya rasa kebersamaan, toleransi, sareng warga setempat mugi luhur. Kabudayan gotong royong seueur anu kedah dilaksanakeun keluarga sadayana. Upamana setiap poe minggu urang kudu ngalaksanakeun gotong royong. Nah eta ngabersihkeun solokan sareng sampah-sampah di kawah berencai. Ku kituna hayu urang babarengan ngabersihkeun ku kaos ka alurang bersih sareng nyaman ditinggali. Kacendakan tina gotong royong eta gawe babarengan. Jeung solidaritas masyarakat teh asida pentingna. Ku gawe babarengan masyarakat bisa ngarodatkeun kualitas kahirupan. Serta nyangatkeun hubungan sosial antara anggota masyarakat. Gotong royong oge bisa muatkeun rasa persatuan jeung kabarengan dina ngahareupeun persatuan atawa tantangan anu dicangharapankeun ku masyarakat. Sakitu wae anu tiasa dibikeun pertawis gotong royong. Urang sadaya tiasa ngalaksanakeun. Sakitu wae anu tiasa simkuring dinugikeun anu hapunten bila abi aya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.